aing balik kelanya. Geus ngenong we di dieu geus peuting si teh. Pan aing gawe tangkur aku mun teu gawe mah. Oke lah malam minggu. Tapi geus peuting si teh sok loba begal enak kerame. Kalem aing karek balik di Banten kamari. Geus naon sia di Banten sirit? Biasa dagang baslum. Ya, aing balik kelanya. Siap. Woi, turun anjing, turun. Nya mang. Kunci mana kunci? Nya mang, nya ampun. Iya. Hah? Lah, sia si Jamalin. Lah, si Samsul. Sia kenaon di dieu tangkurat? Aing karek balik di babaturan ngesulin. Sugan teh saha aing mah? Kumaha cager sia? Alhamdulillah tipes. Sia kenaon di dia? Biasa, operasi. Ari eta ari jang naon? Naon sia teh apalnya? Pan aing boga eme 7. Wih, ade jadi banar oi. Nya atuh, ngaharit aing mah. Naon sia gawe di dieu nya? Oh, dipinahkeun ka dieu anjing. Oh, kade si tong ini tiniran tengah peuting. Loba begal di dieu mah. Oh nya? Nya atuh. Tah kamari di dinya anjing anyar keneh motor abu-abu. Oh nya? Nya tuh, tapi tenang. Tah, aya aing cieuneun ku aing mah. Hayu bisa balik diantar ku aing. Tapi kumaha itu balad sia ket? Tah, tepkeun burung.